asisten, monitor. Gininya aya. Monitor yang. Sabaraha hiji deui pasien asisten. Aya hiji deui yang. Sok atuh kita asup ka jero. Mohon siap yang. Heula asisten sakedeung kabutuhanana naon? Hayang beunghar yang. Jeung munggah haji. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Rezeki mah moal ka mana? Mudah-mudahan we sing beuki loba. Mangga kalebet cali. Ampurasun. Rampes ae geuning aya pasien. Mangga cali. Yang. Kareken datang titah balik. Astagfirullahaladzim asisten. Aing boga asisten teh budak-budak teuing nah ceuli teh hayang dikorowek ku linggis. Geura budak. Oh, kita ka jero teh cali. Oh, sok tali. Sok, mangga. Calik. Mang. Cek. Ditilik ku eya. Ujang teh jelema susahnya. Asisten. Yang ieu mah geuning apaleun? Ini jelas eyang mah tah nu kieu kedah neangan pananyaan teh. Eyang mah saciduh metu saucap nyata. Yang pangnamangsan abdi sunting ka dieu teh. Oh. Geus kabaca ku eyang mah. Hayang beunghar kan? Leres? Hoyong naik haji kan? Leres? Ampura. Sok atuh tuluyan ari seuri teh eyang mah. Salajengna abi kedah kumaha eyang? Babari anu kitu mah. Anu penting mah syarat-syaratna we siapkeun. Ieu nah siap can amplop. Siap. Perkara wis eta mah tos siap. Sagala teh. Ujang mah siga jeung saha wae. Ieu teh ari ditolak rejeki. Nya nuhun nya, mudah-mudahan sing kagantian deui jang. Cek. Eyang arek nanya. Ari wasta teh saha? Mang. Sabaraha eusi amplop cenah Mang. Eyang teh sanes nanyakeun isi amplop, tapi nanyakeun wasta. Ari wasta teh ngaran. Asisten. Cicing. Cek ceuli teh bisi dikorowek ku linggis. Nya tuh, yang, enggak, yang, ieu teh namina teh Mang Kasur. Nami aslinya mah Kasuratman Sodikin. Terus ari wedalna naon jang? Mun telepat mah poe Kemis. Oh, poe Kemis. Ari pakasabana naon jang? Pakasabana mah yang kana tani, kana salak. Cik. Lamun kitu orang buka pari rimbon. Tut tali gem, tali pancar. Maute tukang bala-bala. Oge tukang gorengan. Oge tukang lotek. Cima aing cima mau, cima mancieun ku mau, komo aing cieun ku mau. Wah, sia.
anjeun teh jelemana teu gampil putus harapan. Leres eyang. Sumanget gawe adek. Leres eyang. Tekun giat mun boga duit tara teh jajan. Leres eyang. Ari kasab teh kana taninya. Leres kitu pisan eyang. Aduh. Ieu kacamata teh kurem kieu. Catat ye papagah eyang. Isukan poe Kemis jam 5 subuh. Hasil panen teh jual ka pasar pasti naik haji. Kumaha mun teu cukup duitna eyang? Gampang. Jual we jeung tanah-tanahna.